Teteh. Teteh. Pagar ayeuna kawas nuju ieu hamilnya. Nyata dua tah. Sabaraha sasi teh? Hah? Sabaraha sasi teteh? Teteh, sabaraha sasi eta? Hah? 7. Alhamdulillahnya. Aduh, mudah-mudahan nanti dina waktosna sing dipasieun kalancaran nya. Aduh, 7 sasi. Ari sabaraha sasi teteh? Oh, sasina. Tapi adeng kene ieu ninggal teh. Mohon, nu penting mah lancar sehat teteh anu dikandungna oge anu ngandungna nya. Teteh ari ieu teh nu nikahna saha? Sonia. Oh, sareng teteh saha ieu? Hah? Sareng teteh saha? Teh Yayan. Ayeuna sareng teteh saha? Sipa. Teh Sipa. Cara teteh saha? Teh Pipit. Teh Pipit. Aduh meni imutnya dinamukan lagi imut kecil gitu Kak. Sareng teteh saha? Amelia, Kamelianya, Kamelia. Saha? Sareng teteh Pia, pun sareng teteh saha? Teteh Lilis Karlina. Aduh di dia mah aya lagu Kamelia, aya artis Lilis Karlina di dia mah. Wargi. Oh, Wargi. Parawan. Naon atuh? Hah? Aya nu gaduh. Oh, tuh aya nu gadona. Berarti jande. Ah, jatuh orang kenalan. Hah? Sareng teteh saha? Hah? Teh Ike. Oh, Teh Ike. Aduh, di dia mana meniseur aya Kamelia. Aya Iis Dahlia. Nami teh. Ieu ke Nurjana. Dangdut semuanya. Dan anggap Iya, nanti sangguna naon meni singit ieu? Mapan. Ade. Insyaallah mah engke we di payungnya nyamuk. Tadi dinten ayeuna dinten anjeunna. Oh, tabu kilu tuh, masyaallah. Nah, ini sahabat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam juga sahabat. Kali ini berkah dua putra ya. Mau melihat suasana di belakang hajatan pernikahan di Kampung Jengjing sahabat yuk. Nah ini sahabat nih pagar ayu itu mah pagar ayu nage kayak nuju ieu nya teteh pagar ayuna kawas nuju ieu hamilnya Nyata dua tah. sabaraha sasi teh? Hah? Sabaraha sasi teteh sabaraha sasi eta? 7. Alhamdulillahnya. Aduh, mudah-mudahan nanti dina waktosna sing dipasieun kalancaran nya. Aduh, 7 sasi. Ari ieu sabaraha sasi teh? Oh, sasina. Tapi adeng kene ieu ninggal teh. Mohon, nu penting mah lancar sehat teteh anu dikandungna oge anu ngandungna nya. Teteh ari ieu teh nu nikahna saha? Sonia. Oh, Sonia. Lagu Abi Ngesti-nya, lagu dangdut. Sonianya. Oke deh. Harus. Ucapan kanggo kedua mempelai. Ya, sareng teteh saha ieu? Hah? Sareng teteh saha? Teh Yayan. Ayeuna sareng teteh saha? Sipa. Teh Sipa. Carogena orang mana? Iya sami aja nih. Oh gitu. Ya teteh yuk teteh saha? Teh Pipit. Aduh meni imutnya dinamukan lagi imut kecil gitu Kak. Carogena orang mana? Iya, aya tuh. Orang dia. Teteh sareng teteh saha? Amelia, Kamelianya, Kamelia ayanya. Ari teteh sareng teteh saha ieu? Anu nuju masih keneh ngarapikeun ieu. Teu acan beres kusut wae. Mijah teuing cigana teh nya. Sareng teteh saha? Sareng teteh Pia. Punten nya janten aya nanti kolaborasi kue Pia gitu nya raos ieu bibit. Ari sareng teteh saha? Teteh Lilis Karlina. Aduh di dia mah aya lagu Kamelia, aya artis Lilis Karlina di dia mah. Oke teteh hatur nuhun waktosna oge info na teh nya. Mudah-mudahan acara pernikahan dan rencanganna dipasieun kalancaran oge sehatnya. Assalamualaikum teteh. Bapak kumaha? Damang. Ari ieu saha ieu? Caroge. Istri. Wargi. Oh, Wargi. Parawan. Naon atuh? Hah? Aya nu gaduh. Oh, tuh aya nu gadona. Berarti jande. Ah, jande. Tapi meni bohai. Orang mana ya Pak? Orang sini. Oh, orang dia aslinya, orang Jengjingnya. Oh, sareng teteh saha tuh orang kenalan? Hah? Sareng teteh saha? Hah? Teh Ike. Oh, Teh Ike. Aduh,
di dieu mana meniseur aya Kamelia, aya Iis Dahlia, nami teh. Ieu ke Nurjana. Dangdut semuanya. Dan anggap dangdut. Ieu wargina apa, Pak? Wargi. Pengantin istri. Ti panganten istrinya hari anu nikahna saha teh? Sonia. Ya, masyaallah. Engke piwarang nyanyi Sonia nya. Iya. Oke deh, hatur nuhun Bapak waktosna nya. Tuh, sahabat yang di belakang mah lagi biasa nih mengurus-ngurus apa nasi apa itu teh apa namanya makanan untuk disuguhkan di depan. Oh, sahabat, meni sengit ya mah. Ma ari ieu nanti sangguna naon meni sengit ieu? Mapan. Ade. Insyaallah mah engke we dipayungnya nya mohon. Sasarengan anu jajah. Wios gitu. Wios. Ditabu sabaraha mah ieu damal. Tadi dinten ayeuna dinten anjeunna. Oh tabu tilu tuh masyaallah sahabat tuh. Ah meni sengit kieu mah nya mapan. Mangga mah tuh. Tuh si mah ieu mah keur ngana teh ngahidan bahasa Sundana mah sahabat. Ngahidan tuh. Nah, ini sahabat nih. Peralatan masakannya ada di belakang rumah nih sahabat nih. Ini ada lotek namanya. Dia teh lotek mah nya. Nya karedok, nya lotek mah bahasa Sunda. Karedok bahasa Indonesia sahabat ya. Karedok.